Alhamdulillah tadi sonten dugi katada maghrib awal pertemuan di Rombok Simkuring 100 kiai lebih dengan tokoh-tokoh ormas Islam. Kami bersepakat menyatakan ajaran Az-Zaitun Panji Gumilang adalah ajaran yang sesat, mesti segera ditangkap dan dibubarkan pesantrennya oleh pemerintah. Amin. Doakannya Habib Bahar mudah-mudahan sing salamat. Mudah-mudahan ceramah beliau semakin bagus diksi dan perkataannya semakin terarah dan objektif. Amin. Aing resep kawani nama luar biasa. Man ceramahna gancang teuing. Tapi halus ketang jadi aing eueuh saingan. Pas saya ngomong di mana-mana Imaduddin Banten yang ngegugat nasabah Alawi. Ingat saya bilang, jangan menuduh Habib itu ada pengkhianat. Mungkin saja ada Habib dulu berkhianat. Hartosna pro ke Belanda, tapi tidak sedikit bangsa urang pun yang pro ke Belanda, buuk hideung pro ke Belanda. Ngomong ki lain berarti kuring FPI. Demi Allah, aing lain pengurus FPI, wallahi lain pengurus NU, lain pengurus FPI, lain pengurus Laskar, lain pengurus Banser. Ngan aing mah lope KKB, lope. Saya cinta NU, saya cinta FPI, saya cinta Banser, saya cinta Naundai Ansor, saya cinta Laskar, saya cinta semua pejuang. Asal akur kalakuan anjing Sulam Topek, goblok. Akur marek FPI sugana itu akur jeung Sulam Topek tampiling ambrek wae. Karena Belanda berkuasa, rempah-rempah hasil bumi, hasil perkebunan dan lain-lain itu habis oleh Belanda. Nah, orang yang paling diuntungkan oleh Belanda para pengkhianat termasuk para keturunan Cina Tionghoa. Takutnya mah disebut nu khianat ka urang teh baheula aya bangsa Tionghoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khassana min baini sa'irin nasi bil idrakatil musaddada wa mayyazana an sa'iril uqala'i bil ulumil musannada. Wassalatu wassalamu al muzakkayani alal mursali bi ta'zimil aqaidi wa sa'iril ahwali salihati bil abidah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tara'iqahu fi ulumihil musqidah amma ba'd. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wal yashhad alladziina lam taraku min khalfihim dhurriyyatan
ضعافا خافوا عليهم. الآية صدق الله العظيم. ويقول الإمام العارف الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس سره: كل حقيقة لا تشهد لها شريعة فهي جندقة إلى الحق عز وجل بجناحي الكتاب والسنة. ويقول الإمام شعراني في كتابه: كل من رام ميزان الشريعة في يده لحظة هلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sareng laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد majid. Kurang teraskan kena salawat wa barikan ke almarhum sadarana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad.
الفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ خصوصا إلى روحي محمد Kiai Haji Imam Syibawai Syekh Muhammad bin Abdul Muhammad Syekh Bagus Ahmad Fakir Syekhuna Kiai Haji Kusraw dari negara Syekhuna Syekh Nahrawi dari Syekh Ahmad Sobari Ciwatu Syekh Ahmad Sujai Ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh Ya Rabbi farham walidina Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallam Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع أصولنا ومشايخ مشايخنا خصوصا إلى روحي لأجل مشايخنا ومشايخ مشايخنا شيء لله لهم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي آمين Taba'duhum jalisun bainan nasi yurabbihim wa irsyadihim ila ibadatillahi ta'ala wal ahlaki saniyati. Di antara cala sulukna guru terupi-rupi nang saur Imam Ghazali nu paling utama suluk nu ieu nu kahiji. Suluk nu suluk pada melanana salib subjekna nu didamel. Naon suluk ribu terang teh acan. Saran ari ngaran suluk kalakuan sapopoe kabagi dua aya bangsa ijtimaiyat hubungan jeung papada jalma sebagai makhluk sosial aya anu bangsa infiradiyah
hubungan pribadina jeung Allah. Nah, urang ngabahas ieu we sulukna masaih sulukna guru rupi-rupi. Ari ngaran suluk-suluk teh adalah tingkah pola kehidupan sadidin lamun berhubungan jeung bangsa luar hartosna jeung tatanggi jeung masyarakat berhubungan secara komunal dina hiji lingkungan disebutna suluk bangsa al-ijtimai. Suluk bangsa ijtimai. Ulama-ulama baheula katut sayhuna al-maghfurlah sahibil haul kahirupan sadidin tenat teh aya sanes nu berhubungan jeung luar dirina jeung Allah adalah rasa hariwang jeung tanggung jawab kana agama anu kacida gedena. Laras? Laras. Bareng ulama baheula mah loba khawatir, loba hariwang, mikiran batur, sesama muslim, bisi cilaka, dina akidahna, sila laora, dina ibadahna, bisi goreng, dina hatena. Tete kalakuan ulama kapungkur. Beda dengan ulama sekarang. Saur pamirsa almarhum dan mere sorban ieu ka kaula Abu Yauci Cilongok. Awas cenah ulah jadi kiai siraru, ulah jadi kiai siraru. Apal kiai siraru? Siraru mah di mana ya nucan? Siraru nara rempel ngadeukeutan kanu caang kanu diibaratkeun nu sugih nu beunghar teh nu caang nu boga jabatan teh diibaratkeun caang lampu anu menjrang. Lamun kiai ngadeukeutan bae gawena ka jalma nu boga harta, ngadeukeutan wae ka jalma nu loba pangkat, nu gede pangkat gede pengaruh jabatanana eta teh ciri siraru. Resiko siraru mah lamun pareut pangsiun beak jabatanana siraru ge milu modar naon cenah modal. Maka ulama-ulama dulu adalah ulama yang kanu yu'tuna surata as-sadiqati minal islami, selalu memberikan contoh yang baik, contoh yang benar, baik pada bidang akidah, bidang fikih, bidang tasawuf kepada lingkungan di luar dirinya, memberikan contoh yang benar menurut Islam, akidahnya benar, ucapannya benar, kelakuannya benar, akhlaknya benar. Ini jadi contoh kepada umat. Iyalah nu disebut ulama nu berkaromah secara maknawi. Amin. Amin. Siapa tuh dah apalna karomah dengan bisa hiber unggul. Ayeuna teu kabita bisa hiber keur naon aya kapal teu ditumpahkan. Leres kitu leres. Barang karomah kabagi dua. Hiji bangsa maknawi. Contohna loba ibadah, loba ngaji, loba ngajar, bisa ngajar tauhid, ngajar tafsir, ngajarkeun alfiah, bari kaharti ku muridna, eta teh karomah badag. Man mata sia, karomah teh kudu teu teurak ditembak. Da sia mah matana, mata budak paut. Jadi di kita ini sudah ada pergeseran tentang karomah, saudara-saudara. Saya belum lama diserang oleh orang yang senang wawalian. Loba ieu nama wali ngadadak. Tapi kawani cina malaikat teh turunkeun hujan poe dibebrik. Mana mungkin malaikat tunduk kepada makhluk?
Mana mungkin malaikat nyulayaan kena perintah Allah. Malaikat tidak pernah sedetik pun, tidak pernah sesaat pun berpaling dari perintah Allah. Kalau kata Allah cabut nyawa seseorang, maka dicabut. Kalau kata Allah turunkan hujan, maka malaikat adalah menurunkan hujan. Betul apa betul? Hari make contoh, make dalil salah nerapkeun. Buku dalil hadis eta mah tahir, Nabi disumpingan cina baheula ge ku Ajrail. Panteu jadi cina nyambut nyawana ka Nabi. Eta mah lain tugas nyambut nyawa Ajrailna, ku Allah dipiwarang ka Nabi dibere dua pilihan. Tahir ngaranna, ya Rasulullah, nah anjeun milih hirup di dunia abadi ku Allah rek diabadikeun, nah anjeun milih kembali bertemu sareng ar-rafiqul a'la, sareng ar-rafiqul a'la sareng zat Allah. Nabi milih ar-rafiqul a'la, bukan ingin hidup selamanya di dunia. Kembali dari malaikat laporan ke Allah, baru setelah itu Ajrail datang ditugaskan menyambut, berpaling pada Rasul. Waktunya dicabut, Rasul pun dicabut nyawanya dengan nikmat oleh Ajrail. Hari jelema ayeuna waing cenah malaikat tadi babari. Ya teh nyaho cina aing sok ka langit kalimat tiap penting. Teh nyaho aing tara panggih di ditu goblok. Nauzubillahi min. Awas aya karomah bangsa maknawi. Karomah maknawi bisa nyurahkeun Fathul Muin, bisa nyurahkeun Jam'ul Jawami, bisa ngajarkeun Ibnu Katsir, bisa nyurahkeun Jalalain, bisa nyurahkeun Fathul Wahhab, bisa nyurahkeun Ummul Barahin, bisa ngawurkeun nyurahkeun Alfiyah. Eta teh karomah bangsa maknawi. Masya Allah. Eta teh karomah teh kabeh nu masantren lila bicuseun. Kamu jadi presiden macan buku karomah bawa istidrot Sarkowi teh. Sarkowi, aing mah nyebut Jokowi Sarkowi. Di negara konaha aing nyebut. Dia mah sensitif. Dasar orang dia kabeh pendukung Jokowi. Aing mah geus 2 kali nyolok eleh wae perborororo. Matak 2024 aing keur bingung ayeuna. Nyaho milih Anies, nyaho milih Prabowo, nyaho milih Ganjar. Aing milih si Sule we pusing. Pusing mulu aing. Pusing. Karena ketiga-tiganya tidak ada jaminan akan membela agama. Betul apa betul? Belum ada jaminan baru wajah imkan. Ala wajil imkan KPO kongang wae Anies mela agama, kongang wae Prabowo mela agama, kongang wae Ganjar mela pengusaha. Kongang. Mela agama sarua. Ieu kuring rada grogi ya ngawas di payunangku pun guru di Banjarwangi sepuh-sepuh sim kuring Kang Ajengan Hamid Pak Haji Daya Pak Guru Iban besan almarhum. Terus langkung ti 4 tahun sing kuring tetepang jeung Kang Ujang Mi'raj anu tambah kasep luar biasa. Bodas namina ge Jang Mi'raj, Jang Mi'raj berarti sok ka langit pe tiap penting mah. Wangsul deui karomah nu kahiji karomah bangsa manawi seperti Sayyidina Utsman sadinten sawangi hatam Quran 22 kali eta teh namina karomah tuyurul wakti dilipat ku Allah waktu teh sehingga anjeunna sanggup ngahatamkeun Quran sadinten sawangi 22 kali ta eta karomah bangsa manawi. Awas, karomah naon cenah? Ngarang kitab Qose Zakaria Muhammad Ibn Al-Ansari seperti Syekh Nawawi, seperti Syekh Mahfud Tremas Pacitan, seperti Mbah Hasyim Asy'ari, seperti Sayhuna Keresek, Sayhuna Biruk, Sayhuna ulama-ulama baheula berhasil nyetak santri jadi ulama ciri, lamun guru berhasil ngadidik santri jadi ulama eta guru berkaromah bangsa maknawi, karomah bangsa maknawi. Awas ulah dianggap sahibul haul teu gaduh karomah, padahal teu katingal ikat teurak ditembak. Bahwa otak urang mah karomah teh bisa nangtung di luhureun daun jauh. Deuk naon
Aing main daun cau cukup, we dikadek di handap teu kudu naik, capek-capek. Menang BLT moal sia kaluhur. Berkah moal. Malah punten. Kasauran saya Abi Yazid Al-Bustami kade ulah katipu ku jelema bisa hibar ngapung kaluhur. Yaqulu al-Imam Abi Yazid Al-Bustami rahimallahu taala, law nadartum ila rajulin utiya minal karomati hatta tarabba'a fil hawa fala taktaru. Law nadartum lamun sakirana aranjeun nganingali dia lain batuk aing. Demi Allah pula kalak datang, pura kalak datang. Tadi penting pula milad pasantren 105 tahun aya pasantren di Cianjur, pajruk di Cianjur 5 jam setengah. Pasantren di luhur gunung di Citiis, Mama Syekh Asy'ari, Muhammad Asy'ari. Ternyata murid Syekh Nawawi Banten. Pasantren milad ke 105 berdiri pasantren 1818 kurun ama Sobari Ciwedus, kurun ama Gentur, kurun ama Kudang Limbangan, kurun ama Kudang Tasik. Keresekna sareng ama Nakhrawi. Masya Allah, aing balik ngelewat Ciwidey jalan gorengnya 24 kilo. Kabayang teu usil aing. Ngap majikan manggeus khawatireun si bebeb di imah. Ulah sirik sia teh. Dongkap ka bumi wios teu naroskeun ge ngalalakon geus didaraguan ku para kiai. Alhamdulillah tadi sonten dugi kapada magrib awal pertemuan di Rompok Simkuring 100 kiai lebih dengan tokoh-tokoh ormas Islam. Kami bersepakat menyatakan ajaran Az-Zaitun Panji Gumilang adalah ajaran yang sesat, mesti segera ditangkap dan dibubarkan pesantrennya oleh pemerintah. Amin. Waktu banget aing nongol lebih di TV. TV Wana, Indosiar, SCTP. Iya alamat aing dilaporkan di baik. Insyaallah ya karim. Terus mereka dia ada emot kalmarhum. Simkuring emot kalmarhum satu-satunya kiai yang istiqamah dalam perjuangan. Hendak cepil simkuring nguping salah sewasna ti guru mantena. Anjeunna kantos ngaos oge kapun lanceuk Mama Kiai Haji Obay Hasan Basri Rengas Dengklok Karawang. Upami abdi ngobrol sareng pun lanceuk naroskeun di Garut anjeunna ngawaler bahasana kiceng imam bisaeun ngaji gitu. Ayo menyebut bisaeun ngajina lain jiga sia. Kiai gede. Ayo mah disebut bisa ngaji teh ku juhala ku jelema bararodo sa panitia PHBI. Ya, tukang bakal kopi. Nyambung aja lu mah kayak korek api sama bensin. Jajakan saya poin Habib Bahar. Aduh. Doakannya Habib Bahar mudah-mudahan sing salamat. Mudah-mudahan ceramah beliau semakin bagus diksi dan perkataannya semakin terarah dan objektif. Amin. Aing resep kawanina mah luar biasa. Man ceramahna gancang teuing. Tapi halus ketang jadi aing eueuh saingan. Aduh. Gitu. Nalip kitab nyusun tukil kitab, nalip kitab nganggit kitab nyusun risalah rek gede rek leutik saperti Jurmiyah eta teh karangan wali disebut Jurmiyah teh adalah ladang karomah ti mualif nu ngarang kitab sadunya maca Jurmiyah kabeh karomah. Di waktu kuring boga guru di Banten Nabina Syekh Muhammad Dimyati guru Sarerea bin Muhammad Amin Cidahu Banten. Taraweh sapeting wallahi demi Allah anjeunna mah taraweh teh ibu eueuh nu kuateun jadi makmum. Guru kuring hirup keneh di Kawalu Tasik Mama Abuya Ending Abdul Qadir nu tiap salasa kadua ti benda kerep ti Cibeunteur ti Garut Sukabumi alit-alitan ka anjeunna ngaos nakrir hikam oge alfiyah suyuti masalah mustalah hadis anjeunna oge pernah di benda kerep anjeunna pernah di Abuya Dimyati nyaksian bahkan pernah milu taraweh ngan kuateun genep rakaat langsung malik awakna beda kiblat naon sababna Abuya tarawehna sapeting demi
demi Allah 30 juz sabeting. Ada siapa tuh mang alhakumut. Tah ulama nu sanggup sabeting tarawih 30 juz, 15 juz, 20 juz, bahkan anu sajud karomah. Keur urang mah nu tamat sanajan alhakumut seterang kulhu teu pernah batal tarawih geus karomah keur urang mah sakitu. Satu man karablu alhakumut setelan kulhu wal asri setelan wailul setelan alam taro oge kulhu inna atoina setelan aro'aital setelan nepi katabat setelan kitu ge taraweh bari heureuy hidup kulhu. Siapa orang yang mengamalkan kulhu nyata-nyata mengamalkan hadis sahih Bukhari Muslim. Satu ketika ada sahabat sholatnya hanya kulhu saja. Sholatnya dalam sholat apapun beliau baca suratnya Al-Ikhlas kulhu terus menerus. Dilaporkan oleh temannya lagi sahabat Nabi, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan sholatnya selalu saja dengan Al-Ikhlas, tidak pernah ganti. Cek Rasul gerawan tajal maka dia cek pada piarang kadia barang suping ka Rasul nya cina ente sholat sok make kulhu wae surat muhun ya Rasul kunaon sababna cinta karena sifat-sifat Allah nu aya dina surat Al-Ikhlas. Saur Nabi gud teruskeun anjeun tah urang teh make dalil eta goblok. Hidup kulhu bakulang ngaledek kanu balkan Nabi sering keneh ngelingan kanu maca surat paranjang dina imaman salat batan kulhu. Bab nu panjang can buku kuateun makmum kudu bijak makmum teh. Naon imam teh kudu bijak ari jadi imam kudu bijak. Lamun makmum geus teu kuateun ulah dipaksakeun eta kereta cepat teh. Eta teh hutang gede tanggung jawab engke jaga ka anak incu. Lamun rakyat geus teu percaya turun sia teh. Eureun jadi imam teh. Salat ieu ya lalakon mamantip lewo ya. Wi nyabat di Bandung. Kira-kira di antara Cileunyi Ranca Ekek lah, teu pasti tempat ngan kuring nampi riwayat teh sahih. Di waktu anjeunna wi nyabat tepan maghrib, terus waktu maghrib. Barang maghrib gitu imamna babacaan Fatihah teu bener. Ya maklum imam kuarinya, imam ayeuna. Suratul ladzina an'amta alaihim waladhdallin. Nya emot di antawis nu gaduh karomah kana ngahatamkeun Quran jeung sholawat pangersa ibu nyai rahkana almarhum di dieu. Kita masyaallah ahli ibadah. Karomahna berupa ibadah eta karomah maknawi namanya. Lebih luhur doatan karomah. Tos ieu mangtib barang nguping imam babacaan teu balik teu bener teras anjeunna muparokoh anjeunna muparokoh ari praktek muparokoh teh pan di mana imam ruku nu urang geus teu ngamakmum niat muparokoh ulah bareng rukuna kada aya jeda kira-kira imam Allahu Akbar si muparokoh ulah baka Allahu Akbar beres saat sababaraha saat lain berarti kudu misah kade eta hebatna Islam ngajaga perasaan pandangan batur ka Islam. Oh pamimpin tukang hitut ge urang teh teu meunang ai berontak mah bugot hukumna doraka gitu maksudna mah milu dina gerakan sholat tangan aya jarak aya interval gitu muparokoh meureun imam ieu teh rada jablay meureun imamna apaleun aya sepuh ngai kopiah haji netepanana ngajarak waktu ditaros ku imam jarak apaleun imam teh cenah Pak Haji naon cenah jika muparokoh heuh cenah aing blok sia maca Fatihah teu bener teh memang teu gerakan maca Fatihah teu bener. Ayeuna mah aya salat tuh tarawih 23 rakaat 7,5 menit. Amin. Siapa
jika di terminal. Nauzubillahimin. Wangsul deui anu cecep salat, cecep ibadah, cecep ngawruh ka santri, bisa ngabedah fatal muin, bisa ngabedah haldiah, bisa ngabedah johar makmun juman, eta teh lain lalawara, eta teh termasuk golongan jalma nu dipasihan karomah, nu dipasihan karomah bangsa maknawi deuleu. Bareng nu kadua karomah bangsa hisi, derajatna di bawah bangsa maknawi. Contoh karomah hisi, dibedil ku Belanda teu diberi ku Jepang sakedap netra leungit, bisa nangtung luhureun pucuk awi, mun teu cangkeuleun. Eta kabeh karomah hisiat, derajatna di bawah bangsa maknawi. Sebab bangsa maknawi mah bermanfaat keur dirina lumbalarea, sapertos mazhab nu opat, fatwa-fatwana bermanfaat sebelum dunia, sehingga nu opat ieu a'immatil mujtahidina disebat wilayatut tasarruf, derajat kawalianana leuwih agung batan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ulah gagah Syekh Abdul Qadir ini bermadzhab Hambali, berarti di bawah Imam Hambali. Tuh, masya Allah. Wangsul deui karomah nu kahiji bangsa manawi, nu kadua karomah bangsa hisi. Ngan ku sebab ayeuna mah nu barodona leuwih loba batan nu ngarti, sehingga nu diudak-udak karomah hisi, karomah hisi. Nauzubillahimin. Kan nu dituturkeun nu jadba, nu jadab. Naon manfaatna nuturkeun nu keur jadab, nu keur pana, da teu bisa ngawuruk, eta keur eling ka Allah teu ingetkeun naon. Mantap lamun panggih jeung karomah macam kitu sapertos makom pana jeung makom jadba ulah deukeut teuing, ngan urang ulah ngahina ulah nyalahkeun, sebab eta makaman goroko zaman goroko fi bahri tauhid fi bahril ma'rifah lam yaralahu sahilan bonus di Allah. Keur aleng-alengan Allah jadi dalil kana ayana makhluk lain, makhluk nu jadi dalil kana ayana Allah. Seperti Habib Syekhon, Habib Bakar Gresik, Syekhuna ini macam ulama nuju parana makom kitu, eta mah teu sah ditaklidan. Ngan ulah goreng sangka kanu kitu kabeh. Ulah goreng sangka. Tuh. Kuring rek ngadongengkeun tahun 1652an ieu Pulau Jawa total dicekel ku POC, dicekel ku POC teh ti nagara Walanda, ti nagara Walanda. Hari nangka? Berarti KPUA saya teh ka penjajah. Manya yang ngaji akhir 50 tahun lamun teu dibantu ku pribumi rek kumaha. Maka saya ngomong di mana-mana Imaduddin Banten yang ngegugat nasabah Alawi. Ingat saja. Jangan menuduh Habib itu ada pengkhianat. Mungkin saja ada Habib dulu berkhianat. Hartosna pro ke Belanda, tapi tidak sedikit bangsa urang pun yang pro ke Belanda, buuk hideung pro ke Belanda. Jangan lupa siapa yang berkhianat kepada Jenderal Sudirman. Bukan Pak Alawi, bukan Al-Idrus, bukan Asyegaf, tapi pasukan dari tentara kita sendiri. Siapa yang berkhianat ketika di Garut terjadi pembantaian penduduk masyarakat. Kenapa ini disebutkan ini jadi fitnah? Padahal sejarah tercatat ilikwe di buku sejarah. Siapa Bupati Bahula zaman POC nu pro POC? Siapa ngomong pengkhianat ditujukan wae ka Habib. Betul apa betul?
Ieu kuring ngomong ki lain berarti kuring FPI. Demi Allah aing lain pengurus FPI, wallahi lain pengurus NU, lain pengurus FPI, lain pengurus Laskar, lain pengurus Banser. Ngan aing mah lope ka kabeh, lope. Saya cinta NU, saya cinta FPI, saya cinta Banser, saya cinta naon deui Ansor, saya cinta Laskar, saya cinta semua pejuang. Asal akur kalakuan anjing Sulam Topek, goblok. Akur marek FPI sugana itu aku jeung Sulam Topek tampiling ambrek wae. Ya ngomong FPI, Habib ari gawe ngajualan motor sabelahan. Aya nu kitu oknum aya. Jeung aing di oknum loba wae. Sia mari ngomong sinawa jamaah, yalwaton. Ari maca shalawat jeung Quran di jero gereja, edan hulu sia. Betul apa betul? Itu bukan salah NU, bukan salah FPI, bukan salah Habib Rizik, bukan salah PBNU. Oknum selalu saja ada yang melakukan pemanfaatan atas nama organisasi. Betul apa betul? Maka haram hukumnya menghina NU, haram hukumnya menghina syarikat Islam, haram hukumnya menghina ormas Islam, haram hukumnya menghina FPI, haram hukumnya menghina ulama-ulama dan para habaib. Urang mah jelema bodoh, Gusti salametkeun sadaya kiai FPI, kiai NU kabeh sing salamet. Amin. Naon hesena kitu atuh sia. Siap lamun geus dengdek ka FPI, dengdek ke sabeula. Panggil jeung tukang macul ge, "Allahu di galengan ge." Kira-kira di galengan takbir sia. Siap lamun geus dengdek ka NU bebeakon di NU kuat keur ngoyos ki ya lalwatan. Rukun waton. Kami Nabi haram jadah doa. Nauzubillahi min. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya tahun 1600 Mataram eleh ku POC Belanda karena perang saudara. Akhirnya ditandatangan ku Raja Mataram, Pulau Jawa dibikin ka Walanda, serah terima. Urang teh Sukapura, Garut, nepi ka Banten wilayah kekuasaan Mataram. Akhirnya dikuasai Belanda. Karena Belanda berkuasa, rempah-rempah hasil bumi, hasil perkebunan dan lain-lain itu habis oleh Belanda. Nah, orang yang paling diuntungkan oleh Belanda para pengkhianat, termasuk para keturunan Cina Tionghoa. Takutnya mah disebut nu hianat ka urang teh baheula aya bangsa Tionghoa. Jadi rakyat mah kalaparan lolobana katalangsara hese sandang hese pangan sumaona papan bangsa bangunan anu teknologi maju. Urang mah katalangsara di tengah-tengah katalangsara sagala hese sagala samporet. Aya ibu-ibu di sisi laut bumina jenengan Nyi Jubaedah, Nyai Jubaedah. Ari Nyi Jubaedah teh ahli ibadah waro hirupna bener-bener qanaah. Alhamdulillah. Kabeneran anjeunna hiji waktu bade ngisikan bade menyangu tuang kangge keluarga seueur anggota keluargana. Ari beas tinggal 2 letter, ari beas tinggal 2 barang beas dibawa kena bobok korek diisikan nepi kena tempat pangisikan. Aya kajadian nu disebut amrun huarikun lil adat. Aya kajadian aneh cek adat kebiasaan da cek adat kebiasaan mah boboko muarobah jadi emas, beas muarobah jadi berlian. Kari-kari anjeuna bari dikir ngisikan teh tiba-tiba bade ngisikan boboko robah jadi bokor emas, ieu beas robah jadi inten berlian. Allah
mun pamajikan aing langsung ka toko emas berdikari. Moal bejaan ajan ka aing. Alam jadah doang. Pamajikan aing nunda duit tina handapeun kitab teh kanyohon. Isukan aing baru di kos kaki ka mana-mana diselapkeun nih aing handapeun dampal cokor. Ampun teh ya Allah. Barang bade diisikan eta bobogo jadi bokor emas beasna jadi inten berlian disebut amrun huarikun lil adat anu bangsa hak sebab tumibana kajalma anu soleha disebut bangsa jenis maunat ari maunat handapun karomat handapun mukjizat jeung irhas keur para calon nabi calon para rasul mukjizat ka para nabi para rasul karomat ka wali-walina Allah maunat kajalma mukmin anu soleh ieu kabeh kajadian aneh cek adat kabiasaan cek adat mati Mekah ka langit ka-7 teh teuing sabaraha juta tahun nepina kari-kari nabi mah laila anu sakedap dina hiji wengi anu sakedap nakira faidah li taklil ina ieu maedahkeun kana waktu anu zaman anu sakejap mata ieu teh kajadian aneh cek adat kabiasaan ari cek akal mah teu sebut aneh cek kabiasaan cek akal mah kaharti ti kitu kaharti ku akal goriji urang sebab lain gawe nabi lain hayang nabi tapi fa'lullah pada melan Gusti Allah. Awas bareng bismillahirrahmanirrahim. Keanehan, keajaiban, kabagi dua. Hiji anu hak, eusina opat, irhas, mukjizat, karomat, maunat, ieu mah golongan anu bener, alias bangsa hak. Nu kedua adalah sihir istidraj. Ieu mah golongan batal. Bedana samet. Karomat maunat jeung sihir istidraj. Bedana saeutik. Nu boga sihir sok tapa, sok nyepen, sok wiridan, anu bere karomah, nu dibere karomah, sarua, tukang wiridan, puasa, nyepen, ibadah, ngan bedana. Hari itu mah bangsa istidraj, wiridan teh, tapa teh, hayang bisa hiber, hayang sakti, hayang teterak di bedil, hari karomat maunat mah, apa, wiridan, nyepen, hayang ridho Allah, lain hayang naon, ipis kabedana. Mantap pola guru kuring mah moal make guru moal make panaon dalil nu luhur ceuk guru kuring dina ieu kitab Bidayatul Muqtadin li suluki siratil mustaqim. Saur guru sim kuring urang mah wirid naon wae rek wirid hiji rek wirid shalawat rek wirid asmaul mubarakah rek asmaul husna rek bangsa wirid asmaul mubarakah ti ulama ti kiai mangga teh teuing rek wirid thariqah mangga teh teuing tapi tujuanana sekedar jampe tawakal kana qada jeung qadar Allah nambihan supaya tawakal. Jadi wiridan kalian hayang saksi aing keur budak baheula keur sanawiyah ieu tah baheula mun aya daun sireh we tulis di dieu biduhi Maryam binti Pendi wah tilepkeun ku aing daun sireh bawa sarepan taklok ke luhureun kanyut ini disebut ilmu hipnoteria, ilmu hipnotis. Sebab konsentrasi memesari ditujukan ke eta we da isuk-isuk itu basa aing basa. Lain heuh. Lain heuh. Lamun teu kulenca. Ieu keur budak ieu kenakalan remaja baheula.
Allahu akbar, nauzubillahi min. Ya Allah, eta ngarokok bae rokok lamun anu geulis di kitu Pak, digigireun urang diuk langsung we kitu gitu. Wastagfirullah. Ku sebab urangna konsentrasi itu na keur ngalamun da eta begitu mah lieu. Langsung we langot ih aa ganteng mun jiga Sahrukan. Tak aing gablek pamajikan teh modal menang kitu aing kudu diomongkeun. Tak pamajikan aing pakaina Jan Eling. Lamun ditanya ku aing nih, abah ngabahkeun ka kuring abah jiga sa, ih abah mah senantiasa seperti Ahmad Dhani. Garinglah. Teh kesir kade sir istidrak tuh bangsa istid. Ya kitu mah foto serlek. Toh aing. Serlak. Sup. Punten uri ligan imah aing 7 kali. Tak kade bangsa sih itu. Nauzubillahi min. Termasuk kitab Al-Fat, hati-hati. Itu dinisbatkan kepada Imam Ghazali, bukan karya Imam Ghazali. Bagaimana mungkin Imam Ghazali menukil pendapat Ali Al-Buni, sementara Ali Al-Buni ketika Imam Ghazali meninggal dia baru lahir. Termasuk kitab Syamsul Ma'arif di kaca 420, hati-hati. Cenderung kena sihir. TKB. Sok teliti. Mantak geus urang wiridan jampe naon we jampe tawakal kana qada jeung qadar Allah anu pun dibere keistimewaan ku Allah urusan Allah. Amin. Pangersa saibuna akang kapungkur di dieu. Anu masyhur ka mana-mana manten tara mere. Ieu keur bisa hiber, ieu keur bisa tetrak tembak tara, tapi mere tauhid, mere fikih, mere tasawuf, mere ilmu perjuangan, ilmu pergerakan keur nanjurkeun agama Islam. Lain ku ilmu kebal, tapi ku ilmu agam. Aing mun boga ilmu sakti kitu aing rek asup ka istana Pak Jokowi. Leketek sa. Asal aing teh kadeule. Lamun bisa kitu ku aing cekek luhut pinsan. Ya penting main ku aing leketek. Islam teu ngajarkeun kitu, awas. Teu ngajarkeun nu bangsa kitu. Wang sudi ini ibadah ahli ibadah anu juhud anu qanaat bari kahirupan katalang sarage ningali boboko jadi emas teu kapita ningali beas nu bade diisikan jadi berlian teu kapitaeun kalaka tanggah ka langit isyarat bahasana pangeran da urang sisi laut kasar bahasa Sundana mun ceuk Sunda mah kaula lain hayang nu kieu pangeran lain hayang kieu kaula pangeran kaula mah hayang boga anak jadi ulama gede sadunia pangeran robah deui boboko kana asal tina bokor emas jadi boboko beas robah deui nu tadina jadi inten berlian berobah deui kana jadi beas diisikan dituang teu lami Nyi Jubaidah ngandung lahir Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani lahir ulama gede ngarang kitab 300 kitab leuwih dibaca ku sadunia. Takbir. Karomah maknawi sia teh kudu isin ti Nyi Jubaidah. Masya Allah. Ya Allah ya kan. Ari kitu lamun pangersa guru urang di debat jeung musuh-musuh Islam. Berdebat jeung jalma anu kira-kira masih cangcaya kena tegakna ajaran Islam. Anjeunna sok ngajelaskeun misalkeun itu nepi ka taslim, itu nepi ka nyerah lain karomah eta teh bangsa karomah manawi karana deuleu. Siapa karomah manawi teh nu apal diusap beungeut kluk pingsan lain kitu. Eta mah perukiah halu nu kitu mah. Manya aya ngaluarkeun ginti paparpat. Ku Samsudin Edan. Ya malirana bukan Jang Bustomi sudah hese. Nauzubillahi min. Aing rudet ningali si eta. Heeh. Ieu teh kumaha ari kopeah-kopeah NO itu dibapake ilmu teu pararuh. Lain ke itu ajaran NO betul. Hidup NO. Betul. Nyak ya. Aing orang Banten ANU asli. Nah, Dotul United. Kebangkitan menyatukan maksudnya gitu. United itu menyatukan. Aing ngejokeun. Geus wangsul deui.
kasauran Abi Yazid Al-Bustami lamun hiji waktu aranjeun ningali araranjeun ila rajulin ka hiji lalaki mu'tiya minal karomati anu loba dibere karomat kaanehan hatta taroba apil hawa nepi ka bisa hiber sila di awang-awang. Saur Abi Yazid Al-Bustami palatak daru pepeujeuh ulah rek katararipu maraneh kabeh hatta tanduru sehingga ningali maraneh kabeh kaepata jidunahu kumaha manggihan maraneh ka itu rajul nu ceuk batur sakti bisa hiber mandraguna tingali ku anjeun mendakan katingali ku anjeun langsung ingdal amri nalika dina nohonan parentah Allah boro-boro nu wajib sunat muakkad dipigawe boro-boro muakkad goer muakkad tara ditinggal baik tuturkeun mun kitu wan nahi jeung nalika dina nepihan larangan Allah boro-boro nu haram bangsa dohir haram batin di tepihan boro-boro haram batin haram dohir cacak lu makruh boro-boro nu makruh nu wenang eueuh faedahna ditinggalkeun tak tuturkeun mun kitu kumaha nu haram jadi antep bu ibu sok ditok buuk teh nongkrena lain di salon tak perhatikeun si Sail nanyana kena perkara naon pan kuring nanyakeun ibu sok di ieu lain rupandang era boning mah nokna eta warnana ibu sok dipotong rambut ku sorangan ku batur da moal bisa sorangan mah eta buuk nu meunang neuteuk batur neuteuk urang imah di tatangga wa imah di imahna wa imah di salon eta buuk nu meunang neuteuk sok dibawa di wadahan tuluy dikubur tara haram demi Allah saumur umur tobatan siapa gak keheula cek ibu kiai keheula cek apan abi teh dipikarido ku salaki abi ka tukang salon diteuk-teuk rambut duit teh ti salaki ngan abi teh nyaho eta haram sebab teu dibejaan ku salaki dosa nu eta ditanggung salaki sia akan ku sia lalaki bareng bismillahirrahmanirrahim aya sebagian dosa pamajikan ditanggung ku salakina tapi sabalikna eueuh dosa salaki samet ge nu ditanggung ku pamajikan contohna si Firaun bojona mah Sayyidatuna Asyata binti Muzahim kasurgana Allah dosa si Firaun teu ditanggung ku carogena ku bojona tapi sabalikna aya sebagian dosa pamajikan ditanggung ku salakina contohna salaki ngantep pamajikan keluar di imah teu ditutup aurat teu disiksa salakina jeung pamajikanana ayo mantak bapak nu di masjid dengekeun ye nu belah kencaeun kuring belah ditu ye dengekeun urang mah jadi lalaki teh rugi dunia akhirat lamun pamajikan urang garoblok nya kudu diparaban nya kudu dibelikeun softtek tiap head awas di mana head ngangge softtek lain saukur wajib make softtek di mana head haram keur beureum dicoblos haram keur beureum dicoblos haram keur beureum dicoblos haram keur beureum dicoblos aya eueuh pikih nu ngamenangkeun keur beureum dicoblos eueuh majab setan nu ngamenangkeun kecuali asal teu dicoblos teu naon dicoowung boleh kerpak-kerpak kita mantak lamun ulin jeung beureum ulah jeung hate goblok lain aing balik kadinya sia we sing ngarti al ibrahim mulak di wala bisu sabak goblok ngarti sia kana bade geus dengekeun ibu
aya dosa sebagian istri ditanggung ku carok. Nah di dunia pamajikan gawenangan cacaplak teh nyarekan bae salaki keluar dipasang GPS dina awakna. Mana kudu maraban, mana kudu makean, mana kudu bager ka keluarga pamajikan, mana sakala lahir batin ketrukeun ai di akhirat nyilakakeun jeung naon goblok pamajikan kitu. Mending dijejek ti ayeuna keneh. Mantak ibu sing karunya kanu jadi salaki sing karunya. Ulah nepi ka salaki pibiakan melaan ibu ngabiayaan ibu di akhirat ibu ngagubruskeun salaki. Gusti abdi kieu teh teu dipagahan ku salaki tapi si kitu mantak salaki sia kita ngajirotinan ke kitu. Mantak ku salaki hayu mah geura ngaji di dipikari do ameh nyaho kana agama sebab salaki teh becus misalkan. Masya Allah, berat urang jadi laki mantak citip ka santri ya, awas. Santri pun guru di dia sadayana, awas. Ulah padah ku almarhum Kang Aceng tos ngantunkeun tuluy putrana ku siap dilalaurakeun kade. Ari hormat ka guru keur jumeneng wajib hormat tos teu aya kudu leuwih cecep ka pasantren sebab meuli baja akang leuwih waspada batan keur maos batan keur jumeneng. Akang ningalikeun ayeuna ieu kuring cacaplak kieu kakupingin ku baja. Sebab akang insyaallah golongan abror, amin. Golongan salikin, golongan abror, insyaallah muqarrabin, amin. Amin. Ya ibu boro-boro pangresa saeuna akang nu maot urang teh supaya mun maot ya bisakeun imah urang di dunia teh di dinya tah dikobong. Eta tiap penting arwah teh luhureun di langit dunia lempengan imah urang. Eta teh tiap penting arwah teh. Tiap penting teh ulah kata. Lain tiap penting kakalayangan eta mah versi Hindu. Di langit dunia lempengan imahna eta arwah nyarita he anak aing nu baheula ku aing dibiayaan diisuk nepi ka penting demi anjeun bisa sakola bisa usaha. Nah ari bapa maneh ayeuna geus mulang di dieu tina alam anu sakieu sepina duka iraha batas wangeunna. Eueuh inget ka aing Fatihah can kacida si anak aing ceuk arwah teh nu geus maot teh kitu tiap penting. Boro-boro ka anak kalanceukna ka adina sarua lagi ulah gagabah. Hei akang baheula meus-meus akang teh boga beas ka abdi ku abdi diteuing nginjeman dibere. Hei adik kula baheula keur hirup kula di dunia aya nanaon kanjeng aing sia teh. Nah ari aing geus aya di alam ieu ayeuna anjeun teu ngirim Fatihah can ka aing. Ulah gagabah komo sia santrina goblok. Dengekeun santri sia. Ulah gagabah. Boro-boro ka santri ka anak ka keluarga suhbah ditagih besti suhbah teh. Ibu maot boga besti di dunia eta teh bakal ditagih ibu teh ku besti teh ku besti nu maot di heula teh ceuk mun tos maot di heula besti urang ieu karena mardia sok diyoh-yoh Pak. Sia teh meuri teuing kain baheula nganjuk duit kana mayar ku aing diri dongkeun. Nah, aya aing geus pae sia teh eling kain yo. Kita percaya juga ajaran Pak Eti. Masya leuwih waspada di barjam ulah gagabah. Maka lamun ieu pasantren parem, lamun pasantren ieu alumni teu ngirim deui anakna, teu ngirim deui dulurna, teu ngirim urang lemburna ka ieu pasantren, sarua jeung nyeun ceurikan akang nyeun sedih akang di alam barjam. Tingali hasiah sawi, demi Allah tingali hasiah sawi. Li anna yu'dil hayya yu'dil maita cetina hasiah sawi. Lamun ieu pasantren kata langsara, kenteng bara rocor sampai eueuh saurang-urang acan akang dibaca nyeun ceurikan kaayaan di ilmu. Komo anak incuna nepi ka nepi ka nyaa. Komo lamun anak incuna katalangsara nepi ka akilatun jajaluk. Luar biasa eta di barjah nyerieun hate mah. Sedih luar biasa. Mata kurang kikian teh ditingali ku Sayyidun Al-Muqarrab. Percaya henteu? Percaya henteu? Sing bedas ngajawab percaya henteu? Mun teu sakali sia barali ka ditu goblok. Siapa percaya nak kalau hirup unggul bisa nenjok teh. Rasakan bisa peh heula lah poe doa. Masya Allah. Awas inna kalatus miul mauta mah eta mah hitobna ka kafir.
Mun kafirnya teu bisa nenjot, teu bisa ngomong, teu bisa kumaha, ai mukmin mah waspada. Masya Allah, insya Allah, dah wangsul deh. Mata ulah babari kabitaan. Ayo nama ya Allah. Jalma aing sok mikir eta abuya dinyati memeh maot nyusun asma badar jeung istighosah. Ieu bunyina. Salatum ma salamillah alal mab'ufi bil millah Muhammad ma guzatillah bihaqil ismi ya Allah. Di antara betna ilahi aslihil aulad wa sallim hum minal addad wa wafiq hum bi'ilmil had binailil fadli ya Allah. Ilahi nun Gusti Pangeran abdi aslihil had aslihil aulad, salamatkeun pirang-pirang anak turunan abdi Gusti. Wasalim hum minal addad, maslahatkeun anak incu abdi, wasalim yang salamatkeun anak incu abdi aulad abdi minal addad tina dajjal. Boro-boro ku dajjal sia mah kudukun ge percaya goblok. Gitu ah. Ku jelema rahul wae katipu sia komo ku dajjal. Matak teu aneh. Dicarioskeun dina Qurtubi supage to dajjal dohir bijil nalika Imam Mahdi geus menang perang di Sam. Bakal aya peperangan di Sam di mana kakarakna Imam Mahdi ngelehkeun musuh-musuhna di negara Sam. Ari Sam teh ti batas Palestina Yordania terus nepi ka Yaman eta teh kalebet wilayah Sam. Kakarake menang perang Imam Mahdi aya berita dajjal dohir tos bijil. Boro-boro pangkat urang, pangkat Nabi Rasul ge berlindung ka Allah tina fitnah dajjal. Imam Mahdi ge hampir kateter nyang hareupan si goblok dajjal. Dajjal mapan memehna 3 tahun paila, tahun kahiji sataun jeput cai hujan teu turun sapertilu, panen gagal kabeh sadunya sapertiluna gagal. Tahun kadua sataun jeput 2/3 cai hujan teu diturunkeun ku Allah, 2/3 kabeh pepelakan teu jadi 2/3. Tahun katilu nu bahaya sataun jeput teu sakecrak-kecrak acan cai hujan. Di teu aya hiji tangkal-tangkal acan anu hirup. Sakumaha dina Sahih Bukhari diuningakeun, tatangga jeung tatangga bakal silih paehan parebut teu sakepeul dahareun. Paila nanti masa eta keur kitu datang dajjal datang sakali nunjuk hujan turun, sakali nunjuk tatangkalan jadi bari berbuah. Boro-boro ku dajjal sia mah kudukung tukang pegandaan duit ke kabita goblok. Ku aliran si musodek nu ngaku nabi ge percaya. Betul apa betul? Kudu wawalian ge percaya, betul apa betul? Betul apa betul? Ya Allah ya Karim, ditipu ku caleg nu tukang nipu dipilih deui sia. Ngomong ku dajjal sia. Pada caleg merean duit colok deui menang deui ai pelebah nu bener nyalon pada eueuh duitan teu dipilih ku sia goblok sia ngomong fitnah dajjal ku 50.000 gele goblok sia. Bener gitu bener. Bara-bara ku dajjal sia 50.000 gele mending paet heula memeh dajjal bijil sabab bakal milu yakin aing kok. Barang bismillahirrahmanirrahim. Ari hukumna nipu caleg. Duitna dicokot. Manehna teu dipilih. Tetep haram. Haramna sebab aya nu dirugikeun. Mending keneh terus terang. Pak, Bu, hapunten, abdi mah tos gaduh pilihan. Kan bilih bade sodako, ba bilih tampi, insyaallah moal dibere. Ngomong di kanunya, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih wad dajjal wa min fitnatil masih wad dajjal. Ya Allah abdi nyarindung kanjeun tina fitnah hirup fitnah maut tina fitnah dajjal aing ku 50.000 ngomong ku dajjal. Antak ya Allah ya Karim. Boro-boro pangkat urang ibu Imam Mahdi kateter lamun Nabi Isa teh diturunkeun. Wah, duka kumaha kajadian. Untung Nabi Isa turun. Alhamdulillah. Masya Allah dipaehan ku Nabi Isa dajjal. Islam dirinya menang salam dunia. Alhamdulillah. Antak lamun Islam hayang menang kudu boga Imam Mahdi. Yang Imam Nabi Isa memang Imam Mahdi turun jeung Nabi Isa kudu jadi imam dina diri masing-masing. Tadi teu urang
ke diri urang. Masya Insya Terakhir wae terakhir. Hah? Ya deng. Punten ya punten. Abdi sana cindir tukang manakib. Abdi sok manakib. Ngan abdi dugi kaina masih iskal tanda tanya ti mana keterangan anak Nabi nuju Mi'raj make nincak tak Syekh Abdul Qadir. Padahal kabeh peristiwa Isra Mi'raj ku Nabi dibudingakeun melalui hadis sanajan doib aya hadisna. Ieu mah teu doib. Teu maudu acan. Teu pugu-pugu aya Kangjeng Syekh nincak tak Syekh Abdul Qadir cina di alam roh. Terus dibejakeun ku Syekh Abdul Qadir ka umum. Kira-kira Masya Allah kuring punten teu nyempeng kana kaul eta sebab ieu menyangkut pada mela Nabi ulah ngarang-ngarang atas nama Nabi. Silakan muliakan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, salah satu wali yang barehan kana karomahna. Saya setuju Syekh Abdul Qadir panutan, tapi ulah saukur manakibna tuturkeun ilmu urukan Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jilani qaddasa sirah. Barang bismillahirrahmanirrahim. Sahur Tuan Syekh Abdul Qadir. Kullu haqiqatin. Sakur hakikat. La tashhadu laha. Nu teu kasaksi. Kana eta syariat. Naon syariatun? Syariat. Hukum syara. Fikih. Tauhid. Tasawuf. Pahiyah. Mangka pengalaman hakikat nu teu kabenerkeun nu teu kasaksian benerna usara saur Syekh Abdul Qadir jindiqatun jindik hukum neraka kade hati-hati yo cina urang mah lamun asup surga ge geus ditangtukeun ku Allah ti ajali mah teu butuh salat. Ka surga teh saidun fil akhirah teh geus fil ajal. Heeh, bener kitu nama. Nu bener nu cilaka nu bagja geus ditangtukeun ku Allah diajali. Betul? Qul kullun min indillah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Memeh urang diciptakeun. Itu bada tasyih qabla wujud naon wae perkara. Di surga di neraka entos ditangtukeun ku Allah ku ilmu jeung iradah diketahui ku ilmu ditangtukeun ku sifat iradah na Allah bil ajal nu sok disebut ta'alluq sittatul mumkinat al mutaqabbilah. Ceuk ieu ahli hakikat nu ngacaprak. Lah teu kudu salat goblok aya di neraka surga mah surga. Tah mulai edan ka jalan ka. Bu, kuring rek nanya, aya nu nyieun seubeuh kejo Gusti Allah. Anu ngadamel wareg Allah, kudrahna Allah, kakawasan Allah atau pakejo. Aya jelema nu teu tuang wareg. Aya jelema nu damang teu berobat. Aya jelema nu berobat damang. Aya. Lamun beneran manehna berobat tuluy cager ngaranna muqarrana antawis putra hadisah jeung putra qadimah. Disebutna cek hadiah aya irtibat wujud kana wujud ayana obat ngalandang-landong ayana sehat tapi teu saeutik nu landong teu cager-cager aya tuh lamun jelema geus tangtukeun yeh nu nyieun hakikat mah nu nyieun wareg teh lain kejo Allah mata ka imam moal nyatu modar moal mantap pal haqiqatu bila syariatin bahwa batilun mangka ari hakikat teu make syariat kaya jelema hakikatna anjeunna nekatkeun ka surga teh geus ditangtukeun diajali mantak aing mah moal migawe salat ari geus diajalina kana surga mah kana surga we teh jelema edan teh ulah nepi ka jadi ajaran. Ieu mah ulah disalahkeun guru urang mah geus bagian langit ka-7 ka-8 ka-9 mun aya. Guru urang mah geus ulina jeung malaikat ulah disalahkeun lamun tara salat, lamun tara ketinggali ka masjid, tara ibadah, tara wiridan, tara disorban, tara make sarupa kata taranjang yang ulah disalahkeun geus mulai edan ta jelema. Nauzubillah min. Ta aya teh keur usum kikituan teh. Sabalikna wa syari'atu bila haqiqatun
bila hakikotin atilatun sareng ari syariat teu make hakikat teu boga tujuan kana ridho Allah eta teh atilatun kosong melompong mantap pentas saur ulama inna tariqa syariatun wa tariqatun wa haqiqatun pasma laha mamusila wa tasbihu syariati bisabina wa tasbihu tariqati bil bahri wa tasbihul haqiqati biduri ari sarupamana disarupakeun syariat kana parahu disarupakeun tariqat kana lautan disarupakeun hakikat kana inten berlian maka ku kituna rek tariqah rek hakikat duanana layah sulani mual hasil wa la yastaqimani mual nadan tariqat jeung hakikat lamun ninggalkeun syariat ninggalkeun ngaji sapinah eta teh ilmu syariat ngaji tijan eta teh ilmu syariat ngaji sulam topek eta teh ngaji syariat ulah ditaring dalkeun ulah ditaring bahkan di akhir zaman cek Mama Tu Bagus Ahmad Bakri langsung murid Syekh Nawawi 15 tahun diberi di Syekh Nawawi pepeujeul di akhir zaman thariqah nu pang hebatna tolabul ilmi neangan ilmu. Masya Allah. Maka mudah-mudahan dia pesantren ku Allah diraksa. Amin. Amin. Sama-sama Mang Ujang, ya ka keluarga sayuna pun guru we ulah hariwang jadi ajengan di akhir zaman mangeunah geus moal aya santri nanyakeun kitab gede moal. Sanajan abdi percanten kersana pun adi Kang Ujang Mi'raj siap ngajar Jamul, siap ngajar Batal Wahab, siap ngajar Mubdil Labib ngan geus hese neangan santri hayang ngiji kitab gede geus hese dina bisa ngawuruk mah. Ngeunah jadi ajengan di akhir zaman mah becus mutamimah ge payu. Becus takrib ge payu komo pas aing tukang pidato tara anu nyalahkeun sugan Kang coba tarkibana tara anu jak mentak salah tarkib ge anu nyalahkeun aing mah gitu mantap ka keluarga sayuna apa sayuna Al-Mukarram di ulah leutik HP ke medan berlaya perjuangkan sampai titik darah penghabisan ini pesantren maka anda sama dengan orang tua anda dan insya Allah di akhirat barang jeung sayuna kolot amin ya rabbal insya Allah. Bab sayuna apa di dia sayuna Al-Mukarram masyaallah anu alladzina hamalu fil madi imamatal islahi wa tarbiyati wal irsyadiyati wa tazkiyati nufusi bahkan anjeunna mah seolah-olah anjeunna mah masyaallah wala yataghaduna am jihadin muqaddasin da'at ilaihi al-hajat masyaallah penuh tanggung jawab hayang umat maslahat dunia akhirat teh dugi ka Mantenang Urling Gaduh Rotinan sababaraha titik dugi ka Banjarwangi Cingajaya Cisompet Pamengpeut seueur jamaahna sabab ceksin kuring dina zaman harita anu bener-bener pasehat cekas nerangkeun umul barohin mantenang sagala tanggung jawab ka umatna gede tibatan mikiran duit jeung amplop nomor 17 anjeunna beda jeung aing aing mah nomor hiji amplop aing mentak ulah nurutan aing sia ulah hareng tukang pidato sia jadi loba saingan ke aing kagok saingan aing budak lemet kagok pan ka aing masya ya sayuna Al-Mukarram masyaallah dijaga betul sieun umat cilaka cek paripaos kajen dugi ka anjeunna maka tomelar mun teu gaduh artos teu gaduh beas ge cek paripaos teu ngutamakeun balanja kepentingan pribadina tapi bagaimana umat dipikirkan umat supaya selamat dunia akhirat takbir hese neangan ulama jiga kitu hese aing ngomong kieu di Wandang bari ke balik di bekalan sayur segala ku panitia almarhum cenah bejana kena motor kadang mapah kapung aing mah kamari diondang ka daerah teu itu ge Jampang ka belah itu minta penginapan nu alus nu aya AC terus pura-pura we aing ditelepon Pak Kiai sudah sampai mana saya lagi ini ada capek badan Kiai minumnya apa yang enak-enak cek aing gitu nyuguhan teh sabaraha rupa mah jus beling jus plastik jus batu segala pokokan aing mah jadi kiai
ogoan lain sapekar goreng amuk lain nu hadir di hareupeun ini wungkul kabalieur lain ieu manakeun pada parawan ku aing kadeuleuh sia sing make cadar kadeuleuh ku aing mah boga kasap ka awewe mah aduh aing gak Tommy Rafael wae aduh awas tak masalah kasapnya hati-hati idza ta'arada kasfu kamal kitab wa sunnah fatamasak bil kitab wa sunnah wada al kasfa awas terus moal ngarti diicih dah karunya kesimpulan barang bismillahirrahmanirrahim keur ngajaga syariat agama ulah eureun-eureun ngaji fikih ngaji tauhid ngaji tasawuf walokan ku kitab pangalitna asal diuruk kuno jelas sanad ilmuna maka muga-muga di ieu tempat di ieu pasantren nu ngaos rotinan sareng nu mara santren ku Allah dialet ngabandeleutkeun kangge neraskeun perjuangan kahariwang karempan guru urang nutos ngantunkeun ya Allah mugi-mugi almarhum di barzahna ditempelkeun sareng sepuh-sepuhna sareng guru-guruna oge jaga abdi sadaya disarengkeun jeung anjeunna ya Allah tirkah kakantunna muga manfaat kanggo kaluargina ieu tirkah nu pangageungna pasantren jeung palaputrana nu sadayana insyaallah garaduh ilmu ya Allah barokahkeun para putra almarhum salametkeun kahirupanana langgengkeun perjuanganana Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus kangge alumni saur Imam Ghazali fa ba'duhum jalisun bainan nas yurabbihim wa irsyadihim ila ibadatillahi ta'ala wal ahlakis saniyati. Golongan nu panghebatna sebagian ti golongan ulama teh adalah anu jalisun anu tukang calik bainan nasi sareng jalma hartina kiai jeung santri ahli ngawuruk sadidinten anu nuduhkeun kana jalan hak kana jalan bener anu nuduhkeun kana jalan peribadatan ka Allah anu leres anu nuduhkeun kana akhlak anu mulia eta teh kasamsi saur Imam Ghazali seperti naon saperti panon poe anu tudi uli ghairiha anu nyaangan kana luar dirina mencang-cang sabab aya panon poe bisa kabedakeun rupa-rupa warna gede jasa martabat tukang ngawuruk sapopoe masyarakat jeung santri teh tukang ngawuruk alumni ulah leutik hate darajat anjeun ke Imam Ghazali darajat luhur lamun teh mampu ngawuruk mangga yuhdamu jeung nahodam kasaha al fuqaha'u wa ahlul ilmi kapara fuqaha kapara ahlul ilmi eta teh sami sareng i'anatu lil muslimin nulungan ka jalma muslim ngahidmat ka ahli ngawuruk ngahidmat ka ahli ilmu eta teh sami thariqah jalan anu manfaat dunia akhirat amin ya rabbal. Lamun baheula zaman almarhum biasa urang teh sok sumping di mana naon milad, di mana muludan nyarandak waluh, ceuk paribasa nyarandak hayam 2 ekor ewang. Insyaallah teruskeun eta pagawean sanes almarhum tos teu aya. Insyaallah eta thariqah musalamat dunia akhirat. Sakedap deui Idul Adha, ulah nepi ka di pasantren ieu teu mencit, wayahna alumni papatungan mencit embe-embe atuh. Bisi teu kaduga embe ku saurang ceuk jaitun mah ku dalapanan bae. Bahkan bisi ka Mekah teu gablek ongkos sina ka Jakat Indramayu bae beak tir 1000 gecuk. Bu, hari tiap Idul Adha urang sok kurban tara.
Alhamdulillah jangan kurban di dieu mah tusuk sate jeung areng aya bae. Ngan dagingna mati batu. Yeuh, kunaon aceuk mang make teu mencit domba teh. Ih, ajengan boro-boro sapi ku tujuan. Boro-boro domba ku saurang, domba teu gablek, sapi teu gablek, teu dahar sapopoe ge ajengan abdi mah geus saking ge bisa dahar sapopoe. Alhamdulillah. Lain teu hayang ece teh kurban, ece boga soang di imah. Henteu. Hayap jago boga tah. Terakhir disimpuring wayakfi fil udhiyati walau min dujajatin, dipandang cukup dina udhiyah dina kurban hatta ekah sebab ekah menangias dina kurban. Saur Syekh Ibnu Hajar anjeunna miwarang taklid ka jalma keur fakir, dina jalma fakir mah kudu meunang taklid ka pendapat Imam Al-Midani nya dakti Ibnu Abbas pe kurban teh ka jalma nu fakir gablek na soang pencit soang gablek na hayam pencit hayam jago. Geroan tatangga imah nu hiji dua imah ieu ka dieu kami rek kurban mana ceuk ieu ayam jago paling ini seung-seuring teh. Allah teh ningali getih jeung dagingna nu dugi ka Allah adalah pengorbanan keur jalma nu Ainu mampu mah domba saurang, sakeluarga mampu dengan saurang kurban, maka ganjaranna keur eta ahli keluarga. Nu kurbanna mah saurang da mampuna saurang meuli embe teh meuli domba teh. Nu kurbanna mah ngan saurang papatungan sapi jeung batur jeung deungeun jeung tatangga, tapi mencit saurang sarua jeung mere ganjaran ka ahli eta imah ka keluarga eta. Mantap mudah-mudahan aya nu mencit di pesantren. Eueuh teh pencit bae si Panji Gumilang. Eueuh teh tang mencit kuring. Itu sawangsulan deui muga-muga aya manfaatna. Amin. Urang doakeun Habib Rizik sing salamet. Amin. Panjang usiana. Amin. Urang doakeun sadaya Habib, sadaya ulama mudah-mudahan sadaya disalametkeun tina fitnah akhir zaman. Amin. Titip ka alumni ieu pesantren Ranca Bolang, urang mah ulah pipireun ngomong ke nasab soal moal ngarti kana nasab. Umat keur butuh nu mikiran nasib lain mikiran nasab. Lain nganggap deet kana nasab, dan nasab kudu diraksa pikiran ku Kangjeng Nabi. Ngan urang mah ulah pipilueun, oh geuning Habib itu teh ternyata palsu, ulah nyanya urang merepeh we. Duakeun para habib, para kiai ayeuna keur diadu domba, enjing ge ke nu ngadu dombana diadu jeung mbeknya dira. Barang Bismillahirrahmanirrahim. Mukmin hak mah muslim anu nyaan mah pasti dibela Allah, pasti menang, rek pasti menang. Musuh-musuh Islam ayeuna jiga nu menang, padahal sakedeung deui ge bakar ngagaloler buyatak ngisingna leuleus tuurna kaki brig awakna ngorondang bari lalumpatan kababayan nalancingan. Woi umat Islam mah pasti menang asal bener nyekel hukum Allah. Musuh agama Allah mah pasti eleh ngan wayahna sing sabar. Da film India ge jagoan mah menangna di akhir, awal-awal mah digebugan di penjara, baliho nage diturunkeun, tapi engke pasti menang. Weu musuh Islam bakal kawiwirangan. Weu kege presiden, mantri, DPR, panjabat, tentara, papulisi, kemo, golongan utara kwa wungkul, nu cinta kono agama, mantap di Sambo, di penjara, eta teh makarna Allah. Weu buktina Teddy Minahasa, Jenderal Bandar Narkoba di penjara. Weu buktina Zaid
pantun mah heula di balela ku jelema garede ayeuna nu ngabelana mulai nyara rumput well kita pasti menang, kita pasti menang, musuh pasti kalah, kita pasti menang, musuh pasti kalah. Berjuang atau jadi pecundang, hanya itu pilihannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Astagfirullah minal khataya. Ketemu udah bujur banget. Alhamdulillah wa syukurillah. Acara dikawin duwi ka anjeun parantos rengsek. Urang tutup wae doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.